Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkali kelas hiji kanggo pelajaran bahasa Sunda. Mangga dibuka buku paketna kaca ka-20 genep halaman 20 genep. Nah, halaman 20 genep nyalin kecap. Nah, nyalin kata, menyalin kata, kecap lain kecapnya tapi kecap tanapi kata. Pek salin kecap ieu dihandap, silahkan salin kata di bawah ini. Sasapu, nah ayeuna sok ku hidep serat deui. Sasapu. Diajar, diajar. Ibak, ibak. Nah, etanya tugasna sok disalin kata-kata nu aya kalayan jelas nya. Diacuk, dahar, minum, dibaju, ngepel, masak, lempang, lumpat, ngajleng, maca, sare, diuk, jajan, ceurik, nulis. Ceurik eta teh nya lain caurik, ceurik make e. Sakitu tugas nu ayeuna dikerjakeun latihan menulis kecap atau nanti menyalin kata ya. Mangga dikerjakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.